Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapa miwa ibu girang pangajen anu kusing kuring dipihormat. Oge hadirin sadaya anu sami hadir anu kusing kuring dipihormat. Alhamdulillah wa syukurillah dina danget ieu sim kuring baris ngadumikeun biantara anu jejerna ngamumule basa Sunda di lingkungan ampun paralun teu pisan-pisan seja matahkeun ngojay kamari utamina ka para budayawan katut inohong basa Sunda ieu mah pila kadar tawis asih tinonoman nu buta tulang buta daging nu ngaraos cinta tureueus ka basa jeung lemah caina saupamana lain ku urang dipiara dimumule bade kusaha deui basa Sunda dijaga diriksa naha urang tega joledar ka basa indung urang sorangan saupamana leungit basa Sunda tangtu leungit oge budaya jeung jati diri bahasa Sunda urang salaku sewi Siliwangi kedah ngagunakeun bahasa Sunda dina kahirupan sapopoe nu matak ayeuna mah Kabupaten Bandung tos ngarintis sadaya lembaga kaasup sakola yen dina saminggu teh aya poe Sunda Arebo ningga dina lemah dieu pisan sim kuring kumaja kasadayana hayu urang rojong ieu program teh urang prak urang rampak gawe babarengan ngahudangkeun deui komara basa Sunda wewengkon Kabupaten Bandung nu kasohor lemes basa lemes budi rupina biantara ti sungkuring dicakepkeun dugi ka dieu saninten buah saninten disimpen di parapatan hapunten abi hapunten bilih aya kalepatan daunna daun saga nyen bilih tina awi teu ayeuna teh jaga insyaallah patepang deui wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.